Alhamdulillah. Alhamdulillah kumaha Eta emak nu bieu teh keur dikeceng ku aing sebenarnya. keur ditaksir teh hayang boga turunan akang teh keur ditaksir teh Teuing da selera aing mah kanu kitu teh. akang mah kanu gendut akang mah eta haneut meureun Resep ka Gojali teh. Aduh, naon Gojali teh? Ai Gojali teh singkatan. Singkatan naon Gojali? Golongan jelema lintuh. Karena teh meuri kasur meureun. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi jang. Kulan. Bade jajab juragan Pandu euy. Oh akang teh. Bade milarian pusaka Jaya Kamulyan. Ayana teh di Talaga Arum. Doana we nya mudah-mudahan teh urang kali teh jadi pamimpin. Amin. Anu leres-leresnya ka nagarana nya ka masyarakatna. Amin. Amin. Luar biasa euy Kuningan. Kuningan ayeuna mah Kang prestasina luar Bapak biasa. Bupati luar biasa. Luar biasa Pang. Ai paan mah lain anggota NATO. Lain naon? NATO. No action talk only gitu. Jadi teu loba saur tanpa bukur, teu loba carita tanpa nyata. Tapi bukti anjeunna mah. Kenyataan. Nya sedikit bicara, banyak kerja. Banyak bekerja, betul. Gitu oge dah hasil gawe bareng jeung masyarakatna sahat jeung sakawajiban jeung masyarakat manunggal ngamumule daerah teh bener ngamumule daerah jeung sajabana nya eta jalema jalema berjiwa bela sabab kabupaten anu parantos ditetepkeun ku nasional salaku kabupaten konservasi kabupaten peduli lingkungan anu kengeng penghargaan ti pemerintah si nasional lingkungan nya Bapak Bupati Bapak Ang Hamid Sugana nuhun keng juara penghargaan teh euy ka Pataru disebutnya oge ka Pataru Kuningan hebatnya euy muji abdi ka Kuningan tangtosna oge eta teh di luhurna Bapak Gubernur geuning disalurkeun ku Bapak Bupati mah geuningan nya Bapak Gubernur, Bapak Bupati atau cenah salaku fasilitator tingkat kabupaten, fasilitator tingkat provinsi, Bapak Gubernur, Bapak. Gerak deka yang interaktif Aduh, jeung saha kan? Bareng Bapak Gubernur. Oh, saha kula. Pangna sabak lemur teh naon visi misina ieu teh? Oh kitu. Taroskeun langsung. Maksud tujuan anak teh. Nya, bener. Heuda pugu urang teh kudu apa rakyatna gubernur kudu wawuh jeung rakyatna kudu deket alah benar visi misi aku akan teruskeun ngarah ka hartos ka kurang jadi hartina sholatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta sholatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah bener pansalam disebutna ge salam gerape manfaat bener kahayang teh karitulin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume menang duit tina nyanyi padahal duit nu dipake meuli hakaneun jadi waduk kitu kan itu nama bener moal naon rokok sia loba aing oge cicing lana jempe aing keur ngomong udah deh kumane kayaknya bantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok mun molotot ka aing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pek cing payu euy jasa gubernur itu euy eta teh murukan teh nepi urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener bisa we pan urang tiasa silaturahim urang cokot hikmah na we urang mah nya
sanajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tinggali nu jualan martabak nu sate baso olu teu saeutik eta teh manyangkeun hirup benar keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna nu dagang itu tuh canggih pek pikir ku sia dagang celana jero nya nya jadi ulah dina nyanyi wungkul ulah boga rasa geus nepi eta mah seremonial cek urang kaler mah cek urang kaler mana bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah oh nya ayeuna loba nyanyi na geunah sorakna kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba cicing di diskotik Masya Allah woi jamaah oh jamaah alhamdulillah lain ku tetereuleunganana geuning jeung penek nih jeung jalma-jalma penek nya sarupa jeung aing gitu lah alah eta turuk tak tirik-tikna gengan da gitu tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan ciri hargaannya kan heeh bener jadi nu sakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu tapi jangan nu mikir nya gitu jangan nu mikir ente mikir mah jadi lain nyanyina lain ngadalangna tah jiwa dalangna nu iman teh Benar. It's not the gun, but the man behind the gun. Apa artinya behind? Jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyakel bedieuna. Dah, benar. Mental spiritualna. Mentalna da mun Ya. mun mentalan mah ka mana we bedieulkeun. Heeh. Eta. Sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh. Nu kudu dibebek mentalna teh mah. Kitu. Nu matak ulah gurung gusuh teh. Ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh. Gurung gusuh teh. Getah sarupateun teh. Heeh. Ulah ditaruh. Tak urang teh ngabogaan hiji budaya, ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban, ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuksruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan jadi moal cilaka ayo urang kitu mah nya eta bener kan cek agama mah teh antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot saacana mati bedieuna saacana nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun eta bangarugikeun batur eta menguntungkeun sakira-kirana bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe silahkan kamu bekerja di pabrik nya benar 6.660 ayat 835 ayat leuwih eusina ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir eta nu berhasil makang nu berpikir yok pikir geus ya isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya titu tadi soang kaak mun aja teh soang keur bobogohan jeung Cina jigana ai sia pikiran teh kemana karep we tah ina teh budaya urang teh loba diruksak euy loba diacak-acak akang investor usaha di negara urang nyeun pabrik bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur limbah we loba tah seimbang ai daek nanamkeun modal di urang mah tuluy manehna teh piraana nyieun permen
Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala. Gatot Kaca. Ieu mah Superman, Doraemon. Da budaya deungeun teh mah heuh. Dina cangkang Super Blue. Dicekok barudak oge nya nyo PS we di imah teh. Di imah. Kadienakeun Power Ranger. Ya, kadienakeun HP nu dicocok teh geuningan. Kadieukeuna HP. Ku budak SD geuningan. Teu naon eta oge. Ngan ulah cudog-dog tinggal Iga. tah eta. Artina seimbang. Seimbang bener kan. Ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum. Tapi Mode khusus dina wayang. Lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek. anu ngaronya. Nu ngaronya. Dalang tinggalin. Tinggalin di sekolah formal tinggalin. Ai nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet. Heeh. Facebook. Maca koran, Facebook, ari dalang teu nyahoeun. Nya heueuh tinggalin. Tinggalin main kaleci. Pet. Ai dalang nyonya odoran batur geus. Tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi, tiada hari tanpa inovasi. Bener. Cenah eta jenuh. Nah, jenuh oge teh ilmu. Yang nu mikir Naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi. inovasi berkarya. Heeh. Nya Ieu mah mikir mah. aya mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allahna. Naon teh. Oh, bener lo nyalahkeun ka Allahna teu teuingeun Allah kitu. Da urang ge sarua boga. Abdi teh salat dikeureuyeun tapi naha teh nyamung-nyamung wae sangsara balangsak wae kitu. Da bohongan teu fokus. Nya Da mang pikiranana meureun. Bener kan? da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegeun. Adegeun, bener. Ngaran-ngaran ngadegeun salat mah tong boro hakikat deuleu syariatna batur geus ngadegeun tower 180 derajat tuh. 180 derajat diadeg-adegeun tower di tiap-tiap posisi. Sanggeusna diadegeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman. Halo. Halo, kucukup ku halo nepi. Indungna nelepon ti Kuningan. Halo Nyai cager. Mak sehat. Kumaha usum naon di Jakarta? Usum demo. Usum banjir. Bener. Usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mak. Mak yang lembaga atuh murukan kue. Mak palai lembaga. Marukana meureun saderajat jeung martabak. Murukan roti bakar. Tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju. Nah. Nomorna aya. Nya Bener Kang. cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas. Buat teuing karieuna. Boa meureun maneh teh tara ngaji. Tara silaturahim. Tara syukur. Bawa pulsaan. Cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan. Tuh. Boa maneh teh tara zakat hirup teh. Tuh. Da sinyalan wae geuningan. Heeh. Atawa digadekeun HP-na. Nya. Ta urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya. Wah. Jadi poho kana urusan akhirat. Da hirup ka konengan teuing mereka. Tah, pikir ku sia. Bener, karasa isuk rek salat. Adegeun salat. Dina salat da wungkul weh. Salat teh aya 3 huruf. Naon wae tuh teh? Nyaeta shod, lam, ta. Ari sodna naon? Sodna teh sidkul qauli. Hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana
ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna tukang salat tah ai lamna cek Kakang dieu lamna teh layinul qalbi naon hartina leuleus hatena aing ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP-DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapa gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan tugeun eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tak kitu euy sae Kang kartos matak salat di keureuh tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib heueuh introspeksi diri karimawas diri dina diri boa loba gambar tadina hate loba bayangan bawa aya gambar sato aya gambar jelema gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah loba gahayal dina otakna nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema eta teh suka padahal lain imah anu diheesan tah ieu dah jero hate nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak ku tatapan nu matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh fokuskeun da ieu mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh ni salat tohor oge genep rakaat aya teh aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan hayang katangan aya gambar mitoha hayang katangan ku mitoha atawa salat di keureuh gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tah nu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon Kang sato da kadedemes kadedemes paduli teuing kasinggung ge bae Kang tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang ulah tarik teuing bisa aya nu maehan jelema ayeuna tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar lain bisa aya nu ngaduruk jelema mah sensitif bisa aya nu ngaduruk akang nyeun deui we aing mah kai loba tapi akang mah datu geli jeung aing akang mah nah da aing mau aya nu mecat waduh dari pegawai negeri ya Kang urang mah nya benar lain gitu. pegawai negeri urang mah tapi beunghar nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang padalang na atuh anu Agustus wungkul na beuna aya Kang mah da ngabulah sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu nah sanaya hiji kajadian naon Pak Asep ditabeuh ku nu sakarat da aya dulu anu ngalamar ngawayang padalang itu pun bapak nuju sakarat pelai dipanghiburkeun ku wayang golek tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun sama Jonathan benar Kang nya benar Kang gitu ieu mah obrolan ti peuting obrolan we ulah tambah tunduk sore lah ngan kudu seuri heula lamun ngobrol kieu nyata dihibur heula naon sababna sabab nu seuri mah bersih hatena keur sok tingali sabeungeut nu baeud hatena keur kumaha sok keur susah keur bingung ditanya oge teh balik nih kieu teh hatena keur ruwet teh keur pakusut coba nu seuri mah bersih hatena tah keur bersih sup ayat gitu baka nyangsang teh nepi ka imah serengeh mana teh seuri sorangan ai keur bingung mah keur kusut da ese asup gitu dah
jelema lumayan teh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit ada eta teh eta wanji iya cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bebeut nepi ka paeh aya seserian teuing teh meureun ai kana rem poho bener aduh ampun euy da kitu nya hikmahna teh urang teh bisa silaturahim gitu dah tapi dah bener euy naon Kang kudu ngahiji urang teh kudu babarengan leres saarah satujuan musyur dina hiji tujuan eta keur kapentingan negara jeung bangsa ta eta kahayang teh kitu ulah nepi ka aing-aingan ulah paki-aki ulah pagirang-girang tampian ulah paki-aki ya tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy karunyana kaayaan di luhur geus antara lembaga geus silih baeudan silih serang silih gorengkeun silih cokelan kesalahan silih cokelan kasalahan narek iraha balalerna akhirna tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nanaonan aduh kateuy cek urang kuning mah atuh geuning cek urang mah jelengka kagila-gila kan jalan mati jika nu rek sama meneh kagila-gila keding urang mah jelengka urang mah jalengka eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten di Borojo aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan kaliwat kadinya pan heeh ai sinen teh keur nunutan tukang beca atuh geuning cenah geuning sinen namun digoreng patut da teh dangdan Pak meureun keur ngadahdir meureun dari sate ai dangdan ai dina mobil bari sare ai jig teh ka Ciwaru beda deui adatna teh logat budayana logat geuning karek sumping kitu muhun manehna nu nanya manehna nu ngamuhunkeun ampun rupina teh acan tuang panginten muhun cek manehna teh aing teh asa ngajawab atuh kieu ngalamun aing alah ampun jeung sinen teh geuning masih kena geulis teko eta tina cai meureun nya euy beda kampung sok beda lagam logat teh beda logat da ka kadupanak geus beda deui di Kuningan langsung ka Cianjur Selatan ka Cianjur sekapak ka ditu Sinang Barat Barat datang berang teuing ka itu teh baru kayak gitu karek datang we kieu waduh najis deh ka euy najis ai eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih kumaha belian ku aing teh aya 5 hektarna mah kebon eurih tadi itu pelakan rambutan araneheun panggeus bareureum teh baru euy kebon pasir rambutan kuat barum diheujeunkeun teh mah nepi ka kuat barum kawasan mun urang mah mun bareureum kitu eta mun urang mah ieu mah kuat barum mending kawasan di Sengor aja logat rupa-rupa di Cianjur langsung ke Banten geus beda deui lagamna deui logatna teh kumaha teh dah kitu daya karek datang eta alah ampun panitia eta para geura paraban panayagan paraban memang da aing teh meri lain burukanana urang teh soang beureunya burukana meureun panayagan teh soang alah ampun aing geura paraban anu matak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan saling hormat teh didinya saling hormat da aloh nu ngajadikeunana atuh kitu nya daloh lain urang budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh beda koki beda masakan teh eta nya kitu euy daloh lain urang Banten lain urang Kabupaten alus tah ngomong teh euy
model aya jelema anu pamadeganana di urang iman di urang Sunda kumakan pada engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh ku malaikat ceuk dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona Cing. bahasa Arab oh kumaha bahasa Arab keukeuh we di dinya pamadeganana teh wah ku dewek di korehan di heureuyan kumaha cing cing pangmilariakeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab Lain bener. ngalamun mana teh bingung aja kan atawa cing teh Allah aya Allah urang mana urang Arab lain mana teh bisa ngajawab nah teh cing teh nyanyahoanan mungkin jeung ku bahasa Arab nya anu ditanya itu tuh dia nah cenah ku bahasa Sunda lain da Allah mah lain urang Sunda nya benar kan tok sia pangihkeun da bahasa naon sok engke teuing poekeun nya basa baheula meureun Kang aya beja ieu mah Kang ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning eta teh kumaha pi jawabeuna manro buka gitu belegug sia teh lain manor buka sia teh aya nu kadua geuningan jamika naon gitu mana biyuka nah sia teh sore aya nu katilu babi buka cenah gitu oh tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadeganan teh cicing mun urang mikir ngajeng-jengnya Kang model dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tak lungkeun rag-rag deui moal ya ragrag ka mana rag-ragna handap naon sabab rag-rag nyambereun berat akang teh da rokok mah berat tuluy katerima ku leungeun berat berat tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat rag-rag da katenyo katenyo rag-rag sabab naon sabab dialungkeun ajak akang kumaha sabab berat di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu ajak akang kumaha cik coba nanyakeun ka nu sakola SMA naon sabab rag-rag abdi mah teu sakola cik naon sabab ku ayana gravitasi bumi daya tarik bumi genyot ta eta jawaban make ilmu oh bener Kang gravitasi atuh bisa tetep we dirag-ragkeun da berat gitu di dinya we ngajedog pemandangan teh asa meunang bener karasa ku urang bodoh teh lin nya model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana di wetan panon poe teh biji ti wetan percaya maneh panon poe biji ti wetan percaya sapopoe kuring mencrong panan poe ti wetan bijilna teh bijilna tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu coba lamun make ilmu da panon poe mah cicing da bumi nu muih heuh tapi rarasaan abdi apan ti wetan akang tah jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ja mau ngajawab mau dicarekan tah kitu nu matak wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah eta pake bahasa eta mah universal deuleu cara makena kumaha atuh da aing ngomong unggul mah hah aing ngomong unggul mah bisa atuh sedep tanyakeun ai urang Jerman batukna kumaha sarua jeung sia sarua geuning urang Cina sarua lamun disunut panasieun ngagurubuk sarua sarua jeung sia sarua sanajan beda basana sarua beda kulitna beda sarua eta sarua koplok eusina mah kumaha atuh lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana asin Aisyah asin nanya aya nu saruana da beda satu sesebutan cek urang mah uyah cek Jerman mah hondiko kawas nu heueuh sada nunya Jika nunya we. make hondiko nanti ku jauh-jauh tah kitu bisi teh apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh kitu tah nya nya model dewek kieu we sisi jalan keur kedek teh
eta mah motor ngebut. Wow. Hareupeun aing cedek teh. Babas ya. Dareuwas. Rarasaan teh ngaganggu ka aing. Tapi lamun make rasa nu sabenerna. Kumaha make rasa nu sabenerna? Geudeuh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot. Atawa indungna di rumah Bener sakit. teh. Bener kan? Tah make rasa mah tah eta teh gedean, tah salatullah teh eta gedean. Oh, kaharti bener nama. Atawa indungna teh damel. Nya Bener kan? tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deul aman sagala rupa ge. Tantra malah bade dengean banyak kan? Mode pejabat ye. Allah, ieu duit negara, duit rakyat. Deudeuh teuing rakyat. Hondiko. Ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat. Dah. Tulus moal. Innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. asyati Allah mulang. Kalau Back to basic kembali ke semula. Muncang lebuh kapuhu. eta. Mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit. Oh, eta. Lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani. Oh, nya cek Lamun ceuk situkul kembali ke lep. eta. Tah gitu. Lamun cek bahasa Cina sang cia. Ah jauh lain eta. Cangciah mah deulun tahun-tahuluh diperes eta cangciah. Cing, eta mah cang jauh. Cang jauh. Ada orangnya. Nya Oh, bener. gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna. Ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad. Nur Muhammad. Muhammad. Nur Muhammad. Tapi Kang, kuring ngadaeng ge pan innalillahi mah nganu kuraya nu maot. Heeh, di dinya wungkul dipakena teh. Aya pasaran digotong oge di jalan jo. Innalillahi, pada pasaran mah dek diomean da ruksak. Cok ngadaeng ge nu maot teh eta gini. Iya perep, lamun nek dipake neungeul batur, coba kembali kepada jalan Allah, tong tulus kembali ke semula, genti kuwelasan kunyaahan. Salamet moal. Salamet. Tuh, da pigaweun teh. Oh, innalillahi teh berarti pigaweun nya. Pigaweun. Lain ukur aya nu maot. Heeh. Oh, bener. Sabab naon gitu sok. Sebab naon teh? Innalillahi, ente innalillaha apaan? Innalillahi kumaha ya Kang? Ente innalillaha, ente innalillahu. Oh, henteu. Beda deuleu alif lamna teh. Beda. Aloha, ilahi, Allahu, beda. Beda aloha. Tanyakeun ka Ayub. Oh, Ustad teh. oh, nya. Doktor engke sakedeung deui. Sakedeung di dokter. Oh, nya ina. Mode Allahu ma alif lamna teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat Ma'rifat. tuduh kana kecap kagungan. Oh, kudu makan Allahu nurun. turun. Warna Aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya, tah eta teu lengkep. lengkap kurang keneh barinya. Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah. La ilaha illallah. Buri nyai tah panggih jeung Allah. Ah, aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu. Sarua. Kabari ge tiba buat tina motor ngaburi nyai. Anggaran lain. Padahal Allahu nurun, Allah nu kagungan cahaya. Tak kitu? Atuh mah tak naon langsungkeun nya kan. Allah nu kagungan Cahaya. tak eta kitu. Ieu mawawanian ngomong teh Allah teh sanes istri, sanes pameget. Eta teh heueuh Akang. Eta kulalawara ngomongna. Da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon. Anu lain istri, lain pameget mah malaikat. Oh. Makhlukna keneh. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk, anu lain istri, lain pameget. nah gitu. Oh, langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan Nah, kitu. eta heueuh naon atuh sok aya di Nu RS. teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam. Oh. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk, nu teu ibuan teu. Bapak. Allah teh teu warna teu rupa kitu. Oh, nya Padahal nu teu warna teu rupa mah angin. angin. Makhlukna keneh heuh. Dat. Ai ka itu atau nyebut naon-naon atuh nyaho. Oh. Cukup we nu kagungan urang sadayana. Heuh. Nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga. Sabab kapager kudat laisa kamislihi. Saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantenna saperkara oge.
Oh, sakotret oge. Nu matak kembali back to basic, kembali kadunya urus sejajadianana. Oh, di antarana yuk Itu leuweung nu saha? Nu Allah. Pan Allah mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana. Nah atuh diruksak ku sia. Lamun wani ngaruksak, wani melakan deui goblok. Oh. Moal Kang ayeuna mah sumpah. Ngalabelut disetrum. Disetrum beak atuh. Atuh nog narek megar teh teu tulus. Engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak. Dayang berat. Benar. Sok. Incu urang mah Kan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun. leungit. Diportas. Diportas saeutik saeutik. Pek. Moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener. Tapi keur bae sakola. Tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka syapah. Tobros. Apal siling muka syapah? Naon muka Tobros paningali teh. Karena la ilaha illallah. Jadi Sok, sakitu. lain panon lahir wungkul nya nu Heeh. Model belut nogan, kumaha teh? belut nogan ngarepe Ngeunah meureun. heureyan ku urang. Urekan gitu. Capluk lesotkeun deui. Belut nogan. Heeh. Kitu-kitu deui. Capluk lesotkeun deui. Dicoog. Eta teh panyarek Allah padahal. Oh, ulah dialah. Ulah diala aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek belut teh kitu. Lamun belut bisa ngomong mah. Lamun bisa ngomong mah ieu mah habeun dia elek ketek. Elek ketek. Atuh teu megar nogna teh. Heeh. Keun antep cenah loba mun urang. Loba, geus loba. Ah, lain pisan. Da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba. Ngabreng. Orai dialaan Beurit. beurit riab. Pan ajab ka urang. Beurit diala Cina ngabreng. Eta sia mah meuni geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh. Tara nyamung si koplok mah ngomongna teh. Sakitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP. Dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu. Alah ampun. Aing. Nya Bener Kang. gitu daek nyaring peuting mah ilmu pada. Ilmu jaga rezeki. Ari buat baga nyaring peuting. Ayo mah rajeun daek nyaring peuting aya pangabutuh. Kakara. Jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh. Jadi jual meuli jeung Allah teh. Heeh. Gerapek. Malah pangabutuhna teh ditarget deui. Target kumari. Meni husi kasih we salat tahajud. Allahu Akbar. Abdi hayang ojek. Allah. Abdi hayang motor. Menyem. Allah. Pika dibubutkeun tara oge. Ai pamentana ditarget. Target kumaha? Ya Allah, pun anak hayang kebuli ojek. Muga-muga ya Allah, kitu ditarget. Kumaha lamun Allah dek ngerebus. Da mah beunghar aja na mah. Bener. Kumaha itu we kumaha nu mere. Rek kedele ketika tampi. Nya, Kan urang mah usaha nya Kang. tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah. Aya pengabdian. Keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah. Benar. Heeh. Benar Kang. Model tadi naleponing tuk tak gitu. Untuk pingpong untuk Apakeun nomerna naon? Allah. Subhanallah. Subhanallah. Naon? Sucikeun hate eta. Dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah, subhanalladzi asra bi abdi. Wah, eta Kang. Tuh diangkatkeun bersih meureun. Oh, Nepi ka sidratul muntaha tuh. tapi ka adulensinya ngobrol. Ulalawora nya. Leres. Nya, Sumohon Kang. tong ditukeurkeun nah ibadah teh jeung pangabutuh. Kawajiban we eta mah. Benar Kang. Bener? Leres Kang kartos enak mah. Heeh. Mulai tisuk soal. Dah. Nah, naon ini karareueung. Naon ngebrowek euy? Heeh. Hus. Sing paruringkak teuing. Auzubillahi minasyaitonir Sing rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di Sirat Cai sang Ratu Mut Putih.
bumi mengabanyu mingkem bet balalager jurig di dia ulah ganggu ulah jadi A'udzubillahi minasyaitonir rajim A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahi minasyaitonir naon teh teuing babaraha ka oh bener tematu singar teh geuning si kene nya aing teh ngomongkeun hukum aya aing keur ngadoa ngaberwek ngagebeg mode aing mimiti tahajud aing ge prosesna kitu heula aku bakang jikeun caritana dewek teh rek tahajud nggak penting Allahu akbar aduh lekoh karareung kretek cenah beurit digigireun Allahu tetulus belenyang deui pengalaman hidup ai jalma keur tahajud sieun padahal beurit sebenarnya mah teh pandina bayangan aing teh jurig alah ampun eta dina hayalan teh alah alah tah moal sora bodrek gitu da kitu sanaun aya naon pot lan aya naon gan aya nu ngaberwek gan di lemur abdi ge seueur nu ngaberwek aya kan sopau peuteuy berewek aya kan sopau peuteuy